Masak sayur sawi putih tuh besti nyatong poho ieu teh si sawina keuretan heula terus dikumbah sing bersih tuh bisa hileudana besti sing bersih ngumbahna teh tah. Bumbuna mah biasa ieu teh nya make bawang beureum bawang bodas tong poho dikumbah heula. Terus disiksikan ieu teh besti tah bawang beureum jeung bawang bodasna nya. Tuh tong poho ieu teh nya make cengek, make tomat oge make bawang daun dikeuretannya besti tuh. Ngeureutannana bae bawang daunan tong lembut teuing meh galalede oge teu nanaon tuh. Geus kieu mah nya besti ayeuna tinggal ngagorengkeun ieu teh si bawang beureum jeung bawang bodasna ari minyakna geus panas mah tuh asupkeun ieu teh hong sareng sakedeung tah terus ieu teh si perbawang-bawangan deui jeung tomat asupkeun besti tuh mun geus rada layu ieu teh sayurna oge asupkeun tuh besti aduk-aduk we ieu teh bae antepkeun meh rada layu heula. Tah mun geus kieu mah nya besti tambahan we ieu teh ku cai ieu teh tuh tingali caina ge sagelas besti terus bumbuan we ieu teh nya ku kaldu penyedap ieu teh nya aya merica bubuk tambahan we gula beureum ieu teh besti soalna gula bodasna eueuh besti nu aya we make gula beureum oge sarua nya nu penting mah asak ngeunah tuh besti geus jadi ieu teh geus asak parinkeun tuh besti. Hayu besti nuhun tos nongton videona.